Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji sinareng syukur hayu urang sanggakeun ka Ilahi Robbi nu mana ku rahmat sareng hidayahna urang tiasa kempel dina acara ieu kalawan sehat jasmani sareng rohani. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka paduka alam nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teu hilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, tabiin atau tabiatna, mugia dugi ka urang salam sadayana salaku umatna. Satu acana simkuring bade ngahaturkeun nuhun parantos dipaparin pancen janten panuku catur dina kasempatan ieu. Hadirin sadayana wilujeng sumping sareng nyakseni presentasi anu sakedapri bade dikawitan mugia urang sadayana tiasa kenging ilmu anu manfaat dina acara ieu. Langsung wae kasang tukangna acara ieu nyaeta pikeun ningkatkeun interaksi bedar hiji pasoalan anu satu acana urang teu acan terang janten terang. Tujuana presentasi ieu nyaeta gunana pikeun nyangeman tugas Sunda ti Bapak Heri sarta ngalatih urang meh langkung wantun meh percaya diri nyarita dihareupeun balarea. Dina kasempatan ayeuna Kang Jejer anu bade ngadugikeun hiji pasoalan ngeunaan analisis secara pengalaman anu babarkan di Garut Kamis 26 April 2003 anu kawit di kelas 11 MIPA 2. Langsung wae teu seueur waktos anu disayogikeun kanggo ngadugikeun bahasan dicekapkeun 10 menit sareng kanggo sesi tanya jawab dicekapkeun 5 menit wae. Sareng sayogi sasesi kanggo 2 atanapi 3 patarosan. Kanggo dina sesi patarosan aya sababaraha hiji katangtosan nyaeta nu kahiji dikawitan ku ngadeg, anu kadua tepangkeun wasta, anu katilu dugikeun patarosanana anu teu kenging kaluar tina pedaran anu atos didugikeun. Supados langkung neuleuman kana jejer anu bade didugikeun mangga kapang jejer dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka panubu catur nu parantos masihan waktos kangge simkuring medarkeun analisis carpon anu judulna kalangkang. Mangga ka para pamilon supados muka HP-na kanggo ninggal, kanggo merhatikeun, kanggo ngaregepkeun infografis nu parantos simkuring pidamel. Dina infografis eta tos aya unsur-unsur intrinsik. Nu kahiji sinopsis. Sinopsis tina carpon kalangkang nyaeta can leungit dina ingetan Uden, Arman jeung Bayu. Naha nini teh beda kanyaana ka Uden, ka Arman jeung ka Bayu mah beda jeung ka incu-incu liana. Nini teh ka Uden, ka Arman jeung ka Bayu mah galak, sok amek-amekan wae beda jeung ka incu-incu nu liana. Ayeuna mah Uden, Arman jeung Bayu teh geus jalembar, geus jadi jalma anu hebat. Sedengkeun si Nini ayeuna teh teu wala kaya, geus lila jadi pangisi rumah sakit. Salila si Nini jadi pangisi rumah sakit, salila si Nini di rumah sakit, aweul hiji-hiji acan incuna nu ngalalongok. Jiga anu araritungan ka kolot teh. Salila si Nini gering, si Nini ditengkuan ku Kang Soma, salaku bapak ti Uden, ti Arman jeung ti Bayu. Uden, Arman jeung Bayu dipapatahan ku Kang Soma nyaeta ku bapana yen kudu ngalalongok si Nini. Hatur nuhun ka pangjejer anu atos medar materina ngeunaan analisis carpona. Panginten pedaran di pangjejer atos rengse sumangga bilih aya patarosan kalayan numutkeun sadayana katangtosan anu parantos didugikeun tadi. Kumar kita aya patarosan langsung wae ka acara panutup. Alhamdulillah acara dikawit dugi ka akhir parantos rengse. Hatur nuhun ka pangjejer sareng pamilon anu atos ngahadiran acara dina danget ayeuna. Mugia ku ayeuna acara ieu ilmu urang tiasa nampihan sareng manfaat oge barokah. Sakitu wae anu kapihatur hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan anu teu marenah.
Paritaosna bibir teu dilengku, letah teu ditulangan. Pondok nyobok panjang juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.